gue aya urang kekarang ngorepak naon tadi ge gawe kayak kieu tina tadi nu ngagunung ieu teh pancan beres itu Nisa itu apa wes angel mah bebenangan eta mah udud ngopi teu ceureuh tingkah lakuanna teh sampeurkeun sia ku aing geura yeuh. No. Aduh, ya gawe teh isuk meni teu bebenangan. pan lega atuh bebenangan oge. Kumaha teh yang hareupan kopi ning gawe kitu mah moal balik. Udah ngopi mah henteu ieu sakanyot. Da dideuleukeun si ditu ge tadi ngajejedog we. Aya urang kekarang ngorepak. Naon tadi ge gawe Kayak kieu tina tadi nu ngagunung ieu teh pancan beres itu Nisa itu. apa kabar dituna tuh Wah, eta ka itu kumaha eta mah hanca kamari. ngajak kamari Teu ceuk gawe teh kitu patut hayo we ditempukan itu. oh sekali-kali bapak kudu istirahat Aya mudah sajama pokona ngajejedog. dan lain robot atuh urang teh Balik teuing gawe teh. Geus tong digawe Tebarak di wae ngasaring kajian nitah batur. batur kumaha Kajian nitah batur gawe na ge. Da naon hanca kieu cuak coek kieu. Aya urang kekarang ribut moal. Geus, aneh geus. Moal balik bereskeun meureunna ayeuna beres moal beres moal pagawean kieu ngan sakieu mah. Di kamari eta tadi bere hanca sagunung kieu meuni teu beres. Ayeuna teh geus jam sabaraha ieu teh tuh. tanggal kita Tanggal kari ngorehkeun. ngorehkeun Tingalikeun teh udud ngopi baru teu ditempokeun ti kajauhan. ulah gawekan ku sorangan teh Geus lah digawein tah batur, teu balik gawekeun aja naon kitu batur. Mending kana tah batur. Dasar jalma tara digawe mah kitu tah. Wah kaberak. Moal kaberak ti ka iraha ge moal. Insyaallah. Jelema kitu mah hese udud acan, gawe kitu moal anu ngeulikeun moal. Balik teuing. Are tadi ka mana wae atuh giran urang ngaduk-duk gawe nepi ka beres. Ari giliran urang keur ngopi keur santai norojol datang. Tadi atuh teh isu ka dieu teh. Jadi urang disalahkeun, urang kurung kumaha atuh. Sauduk-uduk ku urang beres. Aing mah serba salah wae, aing daek ku daekna kitu pan. Aing teh dideuleukeun, aing ngeuleukeun itu hampir sajam. Ngajejedog we katingali mah aya urang ngorepak kana pacul. Mana hanca nanti isuk teh. Tepukunya benang sakieu mending ngagawekeun batur. Geus tong hayang digawe cenah. Mah boga duit lah digawekeun mah ngeurikeun moal cuak calek kitu mah. Yen teh ku aing ge digawe sorangan lah. Gawe capek tengah pake kieu cara nama urang mah ripuh. Urang daek ku daekna tadi atuh datangna ti isuk. Urang geus ripuh karak norojol. Nyangkana aing ngopi. Tah rayang deui aing mah kieu carana mah. Ngagaji can turun. Hara rese aing mah. Pusing aing mah depan mantau kieu carana mah. Jengkel. Jorek mantok mah kitu rek mantok gitu make bebeja ka aing lah geus teu kapake da teu hayang mulikeun age geus tong aya perlu di ka aing lah. Boga minantu kitu patut geus mulih molor mending molor mah petak beunghar. Ari unyak ajuk tong di kana buku urangkeun pan boga buku bari di dinya oge. Ada kakek merek kopi atuh. Tara make kopi itu. San minantu rada kopi. Eta unyak ajuk ka warung buku urang sorangan kudu aing nu mayar. Rada goblokna teh. Kayang teh pan mehna ge bareun boga buku kana buku manehanana. Dasar teu balai ku aing di tangan di mana digaweana teh. Ku aing ditah gawe tadi teh. Oh juga itu euy, sampeurkeun. Hei. Oke. Lain naon ke yo. Hah? Ari unyak ajuk tong di kana buku urangkeun. Pan boga buku bareun di dinya oge. Ada kakek merek kopi atuh. Tara make kopi itu iya kumaha tong di kana urangkeun. Tuh geus ngahunyud hutang kitu ka ditu ka dieu. Udah ke meureun tinggal ieu. Leuheung lamun sawarung mah, meuni 3 warung diacak. Oh, Unyak teh ajuk kana buku urang. Masak kitu wae. Tina sawarung aya 200.000 hutang. Geus 3 warung geus 300.000. Hutang sadegeun kana buku urang. Tinggal bayar atuh. Kumaha bayar kumaha bayar teh kudu puguh. Kora tinggal motor. Pan dinya teh jelema digawe. Teh nyeun buku sorangan ning kana buku urang. Leuheung mun teu culak calek digaweana deui. Pacek cek urang oge geuningan ke atuh urang gawe teh pasian kopi kumaha kitu merek kopi ka urang teh. Oke teruskeun digawe mah kadinya. Kan ku aing teh dipotong. Sok we arek coba sekalian kana buku urangkeun kabeh. Sok we gawe cing jongjon. Ku aing dipotong ke mah eleh geleng aing mah. Teu bae teh. Tinggal non hesena tinggal bayar. Potong hega ya, potong mah. Uguh meureunnan.
kira nganyuk teh bare bebane ka aing unyak anyuk itu ieu nyerakeun aing sabenerna mah pada aing mah tara unyak anyuk ka warung ayeuna jadi numpuk di warung aing nu era mah teu balik sok digawe jeung ku aing dipotong disakalikeun sia gawe tah sia geus 10 poe dipotong disakalikeun ku aing teu balik sia Ya atuh tong dipotong kabeh tuh kakek. Urang menurut keur ieu jajan men budak. Gua edan sugan mah. Atuh potong mah saeutik we gos batur. yang nyaho dabonganna maneh kana buku urangkeun pokoknya rek dipotong gawe 10 poe kabeh ku aing dipotong pas meureun ka hutang teh 600.000 geus lunas moal nampak sakumaha jajan budak moal ngilu mikiran aing saberteuing rek jajan rek moal rek daharan rek moal saberteuing dabongan di dinya oge kitu ngera-ngera urang era ku batur sia teh Mane eueuh kabijaksanaan Gusti. Kan urang teh minantu meureun kakek teh meureunan mitoha urang. Allahu akbar. Tah rarayang aing mah gawena oge lah. Gaweane ku sorangan dipotong kabeh kitu. Kau kabijaksanaan pisan kakek mah pusing aing mah. si goblok kalah mantong teu ecrog itu waktu dari jam 10 sabaraha teuing sia mantong oge lah sabaraha teuing ku aing leuwih parah sia dipotong lagi ku aing mah rasakeun ku aing mah sia moal nampak sabaraha ku moal sia ku aing kalah mantong kitu karek jam 10 ya tuh jam 10 teu balik geus aing rek nyangan digawe nu sejen lah dikira-kira teu ecrog mah